aya dunagi can kabayar urang teh nah Gusti abdi teh kieu-kieu teuing tuh kan gitu nya aya bahasa kieu-kieu teuing geus munafik deui wae rek turun rezeki teh teu jadi geus ngalayang rezeki rek turun ka abdi teh ngan eta dina doa Gusti mun kieu-kieu teuing ka abdi teh ngerasakeun teh teu turun rezeki la yubadu bihaqqin fil wujudi illa iyyahul karim alladzi man tawakkala alaihi kafahu wa man amana bihi hadahu wa man salahu a'tahu ma tamanna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatsum rijsan ila rizqihim wa matu wa hum kafirun Wa qala ta'ala wa dharu dhahiral ismi wa batinah Al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Melangkungan maqam madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu Alhamdulillah para ikhwan akhwat muslimin muslimat nu dimuliakeun ku Allah dina ieu waktu tiasa muwajahah belajar muraqabah belajar inabah ka Allah ngalangkungan ngahadiran ieu pengajian manaqib anu parantos dicontohkeun ku guru agung urang sadana pangarsa Abah Anom Asy-Syaikh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu malah mandar ku ngikuti kana kahidmatan nyonto ka mantena urang sing ngahasilkeun loberan karomah guru mursyid urang sadayana oge ngahasilkeun syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge diwuwuh ku pirang-pirang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kahormatan diutamikeun ka keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, kalih kepengurusan yayasan, kepengurusan lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah alias LDTKN, oge GMPS na Ibu Belana. Kahormatan dihaturkeun ka penyelenggara manaqib keluarga besar almarhum Ibi Piah atanapi almarhum Bapak Uma almarhumah Ibi Piah dia tempat anu disepuhan ku keresana Bapak Ustad Aceng kali Ibu Aisyah sakola wargi pamugi penyelenggara manaqib ditambih tamih barokah Allah Subhanahu wa taala. Oge urang anu sami-sami ngahadiran, sami-sami teu kajabi sing ngahasilkeun barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oge tawaleh ngucurkeun doa ngawuhan doa nyata kanu bade ngadongkapkeun wakil talqin di pamijahan nyata kersana Bapak Ustad Ajat kali Ibu Dadan sakola wargi dina raga
nikahkeun anu janten putrina bade ngadongkapkeun mubalik sekaligus wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya sekaligus turunan atanapi cicitna Syekh Abdul Muhyi Pamijahan radhiyallahu an oge sekaligus anjeunna mantuna keresana guru mursyid urang sana pangarsa Abah Hanum Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu sajabi ti anjeunna cucuna waliullah Syekh Al Haji Abdul Muhyi Pamijahan oge anjeunna mantuna waliullah Abah Hanum Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu malah mandang dina waktosna sagala rufi'na anu dipersiapkeun ti ayeuna dugi ka waktosna sing aya dina kalancaran sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge sekaligus qori'na langsung qori Pondok Pesantren Suryalaya atau pamugi sami anjeunna dina waktosna pangarsa Pak Kiai Beben Muhammad Dabas ti Pamijahan oge pangarsa Pak Ustaz Kamaluddin Suryalaya sing aya dina kasehatan dina waktosna tiasa sumping ka ieu tempat. Oge penyelenggarana atau karasa Bapak Ustaz kali Ibu Dadah sakulawargi di calon besana oge ti dieu sing sami-sami disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta hatur nuhun kana doa ti sadayana teu oleh diwuwuh ti tadikeun ilmu doa daya awana nyaurkeun doa margi ad-du'a silahul mukminin doa teh senjatana jalma mukmin sanaos pada hakikatna mah urang teu eureun ngadoa teh setiap eling ka Allah keur ngadoa ka Allah itu hakikatna syariatna dibacakeun ku aosan name Fatihah jeung sajabina. Pamugi aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, akhwat, thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya anu didasari ku syariat. Didasari ku midamal syariat anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dilungsurkeun ka guru mursyid urang sana pangarsa Abah Hanum Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu nyontohan dina fikihna nyontohan dina bacaan Al-Qur'ana nyontohan dina sagala rupi pasunatanana terutami nyontohan netepkeun kalimah la ilaha illallah maka boleh-boleh beribados niatan ka ikhwan ahwat baik anu tos lami maupun anu enggal keneh da sanes tos lami ari lami dina cicingna mah anger we kadang keun aku lemah tawisna keun aku lemah tos istiqomah urang teh di Pondok Pesantren Suryalaya kadang jadi teu aya di Pondok Pesantren Suryalaya duka jadi di mana thariqahna teh gitu itu keur nu lami apalagi keur nu enggal anu enggal keneh anu karek sasasih 2 sasih 3 sasih sapertos pribados anu karek 5 tahun termasuk enggal poena kitu terus-terusan ilmiah teh nguatan diri sorangan macakeun kitab teh nguatan diri sorangan sabab geus 5 tahun 6 tahun berjalan ternyata anggar kitu can aya naik ningkatkeun zikir la ilaha illallah koyana kitu wabil khusus eta acan mafarkeun leuwih panjang urusan zikir ka Allah tujuan zikir ka Allah tujuan talqin teu boleh di Pondok Pesantren Suryalaya ngajarkeun ngawasiatkeun ngaos teh kedah sareng sakolana bageur cenah kitu keur anu diajar ngaos ka berarti ka santri eta mah ka urang ayeuna diajar zikir teh
kedah sareng usahana bageur. Nah, eta ka urang eta mah. Pamika santri mah ngaos teh kedah sareng sakolana bageur gitu. Upami kanu geus garede kieu mah santrina diajar dikir teh kedah sareng usahana, dikir kedah sareng fikirna. Fikir barengan ku zikir. Jadi dalam arti keur zikir entong loba mikir. Lamun keur mikir kudu loba zikir. Kada bilih lepat paham ya. Keur zikir entong loba mikir. Bisi ngaganggu kana zikir. Ngan lamun keur mikir barengan ku zikir. Ameh aya petunjuk ti Gusti. Keur mikir pajuhani teh di luhur besi, di luhur baja kumaha ieu carana naikeun baja supaya gampang. Mikir ngaranna teh. Ngahulang heula tah kade salila mikir eta barengan ku zikir ka Gusti supaya selamat gitu. Begitu urang tos salat zikir kade entong mikiran besi. Gitu lamun keur zikir. Ka tukang jahit kade tong mikiran jahitan. Ka tukang ojek kabeh tong mikiran muatan. Dikala urang tos salat rek zikir la ilaha illallah. Sabi saeutik tapi kapaham gerasa. Cara-cara ngamalkeun ajaran thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah ieu teh sok aya naon? Aya nu leuwih teuing, aya nu kurang teuing gitu. Leuwih teuing oper gitu. Kumaha leuwih teuing kieu ya? Rasa maneh geus ka Surya Laya tadina digawe di pabrik eureun digawena. Da geus berthariqah kitu nah. Kade benten jalur bageun. Kade benten jalur ka Surya Laya mah jalurna bade ngomean hate. Sanes bade nyarek usaha kade. Bade ngomean hate. Anu tadina pengusaha sing leuwih ningkat usahana. Anu tadina tara usaha sugane meunang usaha gitu. Diajar dikir teh. Bisa salah persepsi ye. Seueur bahasa basi kieu. Jadi geus ka Surya Laya mah cul usaha cenah. Kayak di mana contohna ieu? Saha nu nyampaikeunana gitu. Justru guru agung ya, dawuhan guru agung dina kitab Miftahus Sudur basa kieu. Hadisna tanfi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Asy-Syaikh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Urang ejah sakedik-sakedik ame kapaham. Bahasan orang lempengkeun we. Mangka atanapi henteu kasebut pangalusna di antara anjeun kabeh jalma anu ninggalkeun dunya menuju akhirat. Atanapi jelema ninggalkeun dunya fokus akhirat gitu. Ame paham? Sakade henteu kaasup paling terbaik, henteu kaasup jelema pangalusna di antara anjeun kabeh jalma nu ninggalkeun dunya karena fokus akhirat. Henteu alus gitu. Eta teh saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu didhawuhkeun ku guru agung dina kitab Miftahus Sudur. Hiji tah. Nu kadua wala akhiratihi lidunyahu. Jeung henteu kaasup leuwih alus ti antara anjeun kabeh nu ninggalkeun akhirat lidunyahu karena fokus urusan dunya. Ieu teh ti guru mursyid ieu teh ajaranna. Kitabna ge dina kitab Miftahus Sudur didhawuhkeun ge hatta yusiba minhuma sehingga kudu tumiba minhuma dua-duanana. Dunya siar, akhirat siar. Dunya keureuy, akhirat keureuy. Disebut keseimbangan. Maka keseimbangan eta dua sayap disebutna. Di mana hiber ku dua sayap pasti bisa. Tetapi lamun hiber ku sayap moal bisa. Contoh orang beunghar hungkul. Henteu urusan akhirat ala atanapi ditinggalkeun urusan pi akhirateun moal nepi ka Allah ku beunghar hungkul atawa akhirat hungkul henteu make urusan dunya moal nepi ka Allah urus akhirat hungkul tanpa dibangan ku
dunya. Sabab moal bisa nutupan aurat ibadah nangke. Bener teu? Moal bisa disarung, pan sarung teh dunya lain. Moal bisa dikolor kan kolor teh dunya. Moal bisa nutupan aurat lamun teu ngurus dunya. Maka guru mursyid Kamil Mukamil mengarahkan pikeun jalma nu keur diajar dikir bari diajar mikir. Yakni kerja manu diajar dikir terus gali usahana. Walaupun geus diusahakeun mah kieu kene nu penting geus berusaha. Ngan omat ulah aya bahasa kieu, duh geus ka Surya laya teh gawe bangunan jadi dieureunkeun ieu teh. Naon deui sok ngomong naon deui? Ngojek jadi hese muatan. Sok terus naon deui? Keur ngeunah-ngeunah di dipecat. Sok naon deui terus. Teu aya urusan ceuk tadi oge. Urusan zikir teu aya urusan jeung urusan masalah beunghar jeung sangsarana. Teu aya kan beda makom. Lamun seug ka Suryalaya hayang beunghar, abdi moal ka Suryalaya deui geus sakali. Da teu beunghar? Heuh kitu. Ustad Roni tiba heula ngajahit kitu we, kuli we. Lamun Ustad Roni ka ditu hayang beunghar duit, moal init deui. Oh, mau Nurdin mapan tuh buka usaha tiba heula ge. Geus ka Suryalaya anger teh buka usaha. Lamun manehanana ngala karana hayang beunghar ka Suryalaya moal ini deui. Danau da teu beunghar-beunghar. Bener teu? Manaki basana ku 20 urang jadi ku tiluan kan eta berarti teu beunghar. Lamun anjeunna karana hayang beunghar punten ieu nya. Karena ieu ti guru agung konsepna. Lamun segang Nurdin ka ditu hoyong beunghar, moal ini deui, da kapok atuh. Da teu beunghar? Beunghar. Sim kuring. Nah, hanya ka Surya teh gede hutang. Da gede hutang mah teu balik ngeureuyeuh. Can beres-beres nepi ka ayeuna oge, bahkan namahan. Jadi eueuh hubungan intina mah. Eueuh hubungan we. Hutang jeung dikir eueuh hubungan ade. Teu aya jauh hubunganna ge. Zikir mah ngomean hate lain ngomean hutang. Ngomean hutang mah kudu usaha. Eta ngomean hutang. Lamun teu usaha nginjeuman meureun walaupun kurang alus gitu. Ngan ieu mah urang ngobrol heula sok aya jelema berkonsep berprinsip bahwa saenggeus ka Suryalaya teh beunghar jadi areureun gitu bager kunaon anu kapungkur ka Suryalaya teu araktif ayeuna karena tujuanna hayang beunghar teu beunghar paingan atuh tah ieu omekeuneun teh kecewa disebutna kecewa ieu teh asupna teh karena tujuan lain urang masing emut di ome-ome teh ieu tujuan ka ditu teh rek ngomekeun hate nu kotor sugan henteu bersih oge jadi rada bersih gitu jauh ka bersih mah rada bersih atuh ulah bala teuing atuh lamun teh mah runtah anu tadina satreukeun atuh nurun eta runtah teh entong satreukeun bisi hese miceuna sakaligus mah tungtut teh ti ayeuna la ilaha illallah terus tungtut ti ayeuna emang miceunan panyakit teh ku zikir nyata jelas soheh jelas hadis qudsi jelas likulli syai'in siqalatun lamun rek macana kalimana teu make inna likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qulubi zikrullah setiap perkara aya penyucina wa siqalatul qulubi jeung ari pirang-pirang pembersih hate zikrullah wungkul zikir ka Allah maka aturan pada melan hate teu aya deui nu kudu dipigawe lintang ti wungkul ingat ka Gusti sehingga turun bahasa kateranganna kieu bahasa anu jelas dina kateranganana dina kitab Miftahus Sudur didawuhkeun urusan masalah pembersihan hate bahwa hanya wungkul ku zikir ka Gusti bahwa ngabersihkeun hate hungkul ku zikir ka Allah na eueuh deui salian ti eta sanes aya deui mung alatna eta hungkul fokus hate mah pikeun inget ka Gusti Allah maka dikala lamun si hate henteu dibersihan ku zikir pek numpuk kasalahan pek numpuk kamaksiatan pek numpuk kagorengan tanpa digiringkeun ku kalimah la ilaha illallah maka bertambah sedangkan umur orang bertambah
Maksudnya memang secara ya mah ngurangan, tapi secara keningkatan bertambah umur teh tina bolon jadi dewasa gitu maksudnya. Bertambah urang maksudnya gitu. Makin dewasa makin gede eta panyakit hate makin pinuh. Makin dewasa makin pinuh. Da baheula mah urang teh teu gaduh. Begitu lahir mah teu gaduh penyakit hati. Begitu usia 5 tahun encan gaduh, 7 tahun encan gaduh. Begitu geus baleg, geus disebutkan baleg cek ilmu fikih, disebut baleg cek ilmu sapina, maka tidinya lah dicatatkan hade gorengna urang. Maka tidinya lah ningkat kahayang urang, maka tidinya lah berningkat pemikiran urang, maka tidinya emosi naikna nafsu urang. Hayang sapeda mimiti tah pajak. Baheula urangnya gitunya, hayang sapeda. Geus gaduh sapeda, hayang motor butut eta minimal gitu. Abdi ya abdi heula dongeng abdi heula. Geus boga motor butut mah butut wae urang ngiridit we lah. Urang anyuk duitna. Tuh, nya motor ngiridit, nya duitna meunang. Jadi hutangna sabaraha kali? 2 kali. Abdi moal nyaritakeun batur, aya kudu susupahan mah tuh nya. Geus ye nganyuk duitna, meunang motorna ngiridit. Dicokot motor teh, kubang teh. Naon sababna? Sabab duitna meunang nganyuk, oge setoran teu ka bayar. Kunaon bager bet kitu? Geus ku Allah teh diukur tah sapeda keur maneh mah. Hayang nu leuwih ti dinya. Tuh, jadi makin dieu emosi hate, makin dieu nafsu anu ayeuna hate makin terus meningkat. Boga budak hiji hayang boga motor hiji, boga budak tilu hayang namahan deui hiji deui. Nganyuk deui wae katanya. Allahu akbar. Geus boga motor, aduh mah ka Surya lihat ya, teu asup kana motor mah ayeuna mah. Ti heula mah asup. Ayeuna mah teu asup, hayang boga mobil. Tuh, coba. Allahu akbar. Lamun teu dikikis ku kalimah la ilaha illallah. Mohon dengan hormat, sanes kalimah nu sanes teu mampu ngelehkeun eta emosi, mung nu karaos ku abdi. Nu karaos ku abdi anu leuwih ti heula ngelehkeun emosi, leuwih ti heula ngelehkeun nafsu, leuwih ti heula ngelehkeun sawat adalah kalimah la ilaha illallah. Simpen permasalahan. Kunaon bet hate kudu dibersihan. Cek tadi urang ka Surya teh beda jalur kade. Lain jalur rek usaha, lain rek jalur hayang payu dagang, tetapi hayang bersih hate. Cek dina Al-Qur'an bahasana kieu, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Jeung anapeun ari jalma-jalma kabeh fi qulubihim anu dina hate eta jalma kabeh eta maradun panyakit gering. Al-Qur'an ya. Geus lain hadis deui Qur'an nu nganyatakeunana. Terus fajadathum, terus eta geuringna teh leuwih loba, leuwih tamah-tamah geuring hatena teh eta jelema teh. Di mana ditambah-tambah geuring hatena? Fajadathum, lamun geus tamah-tamah geuring hatena ditambah-tambah rijsan ila rijsihim. Kagorengan terus leuwih goreng ka dituna. Sehingga lamun teu dibersihan ku urang, teu dituntut dibersihan ku urang, nu paling hariwang wa matu wa hum kafirun. Wa matu jeung maot itu jalma kabeh nu pinuh ku panyakit hate kafirun, kafir maotna naudzubillahi min. Jalur urang sadayana ka Surya laya teh eta. Sieun maot kafir. Ciga nu nya urang teh di dunya teh ieu teh belum tentu sakaratul maut mah di mana posisina urang. Nah urang keur di perjalanan dicabut. Nah urang keur di pangajian, nah urang keur di rumah sakit, nah urang keur di bumi, nah urang keur di sawah, keur di kebon, henteu aya nu sakedik seueur nu kitu oge. Tah posisi eta rek di mana posisi urang sakaratul maut teh? Da tempatna mah teuing di mana? Ngan posisina rek di mana eta ruh? Dikala dicabut ku Allah. Cek dina katerangan, sing saha jelema anu maotna henteu nyanat la ilaha illallah, mangka maotna henteu husnul khotimah. Henteu husnul khotimah. Jadi henteu alus. Lamun urang maot teu nyanat kalimah la ilaha illallah. Geura sok reuwas, lamun urang keur dikir ingat kalinya reuwas. Ruas atuh.
suara teka kontrol alaikan saking kurewas-rewasna dikala urang lepas di alam dunia entong ka batur ka urang dikala urang lepas ruh di alam dunia teu mawa la ilaha mangka mautna henteu husnul khotimah. Cek nu katakan nu lain mah maut kufur. Lamun urang maut teu nyana kalimah Allah. Maka sakali deui wahai ikhwan ahwat sadayana, baik nu tos kapungkur nu teu aktif maupun anu ngeureuyeuh sanes bade tujuan hoyong beunghar ka surya teh tetapi tujuan hoyong diajar ngabersihan hate bilih terjadi ayat nu bieu ka urang yakni posisi urang maot keur pinuh ku panyakit hate di mana pinuh ku panyakit hate terus ditambah-tambah kagorengan anak maka di mana tambah kagorengan nu paling hariwang maotna henteu husnul khotimah yakni kafirun maotna sieun jadi maot kafir. Kada tong ama kasim guring. Penyambung sim guring mah. Penyambung ayat Allah. Penyambung ayat Allah nyampaikeun kitu. Lamun jelema teu dibersihan panyakit hatena, kadon beuki tamah-tamah loba, mangka wamatu wahum kafirun gitu. Nu di paling paurna mautna maut kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka sing sabar, sing kuat dipaparin zikir kadon loba ujian dipaparin zikir kadon loba musibah sing kuat da musibah mah teu dikir ge datang tah kadinya gara sok da ujian mah teu dikir oge datang ayeuna urang boga dikir diuji keun bahaya da sanajan teu boga dikir ge datang eta mah kade ulah ngabanding-banding deui wae ulah ngabanding-banding dikir jeung ujian ulah ngabanding-banding dikir jeung cobaan sabab teu boga dikir ge ujian jeung cobaan mah anger aya tiba heula oge laras teu urang memeh ka Suryalaya ieu teh hate teh berantakan atawa leuwih berantakan. Kamari ngobrol jeung Kang Uus di Suryalaya bade ngajemput pun anak ngobrol di warung. Ajengan dalamun seug abdi cenah ka Surya hayang beunghar da moal init deui cenah kitu. Naon da kadon kieu cenah ngan dipikir-pikir naon da beda rel ka Surya mah relna neangan ilmu hate. Tuh eta relna luar ti Suryalaya mah ilmu dohir. Maka mau bisa sarua, ari berjalan bareng. Berjalan bareng, keur dikir ngeureuyeuh, ujian datang ngeureuyeuhnya. Tuh, gitu. Jadi bareng. Terus salat 5 waktu ngeureuyeuh, dikir jalan tuh bareng antara dohir batin. Ngan bareng eta beda makomna. Ya, bareng eta beda makomna. Syariat mah diurus ku dohir, hakikat mah diurus ku batin, nyaeta ku qalbu. Matak bahasana anna ahlal zahir hum ahlu syariah. Ahli zahir ada ahli syariat. Dawuhan guru agung eta. Wa anna ahlal batin hum ahlul hakikat. Ahli batin adalah ahli hakikat. Maka dikala urang ayeuna syariatna parantos didampingi ku ilmu batin, maka urang teh berposisi ibadah teh syariat sareng hakikat gitu. Duh, cenah ye pertanyaan deui wae. Mending aku geus hakikat ka Suryalaya mah lain. Lain ka Suryalaya ngaku hakikat ceuk katerangan. Ahli dohir, ahli syariat itu, ahli batin, ahli hakikat. Sim kuring teu ngaku ngan dipaparin ajaran di Suryalaya itu dohir batin. Dohirna salat 5 waktu jeung ngaos jeung sajabana, jeung wudu sajabana. Batina hate manteng ka Gusti teu ngaku ngan aya ajaran hate ayeuna teh kapungkur mah teu gaduh kitu atuh kapungkur mah sateu acan ka Suryalaya abdi teh teu gaduh pada melan hate maka pada melana syariat hate mah nganggur ku ngangurna hate berantakan ka dituna jadi ngingilu kana syariat hate teh sok contohna urang teh misalkan keheul ka batur tuh jadi ngilu tah hate teh jadi ngilu keheul gitu. Jadi ngilu karena dohir tah. Pan anu ngobrol teh biwir, anu ngadangu cepil, nu ningali panon. Nah hate bisa ngiluan gitu. Goblok, ku aing mah tingali, moal ditulungan. Doh, ban jadi kadinya. Kunaon? Ku sabab hatena nganggur kosong tina ingat ka Gusti
abdi kadaya judulna abdi deui dah kealaman ku sorangan. Jadi abdi mah dakwah geus teu kudu ngomongkeun batur da dipikir ku sorangan sagalana. Sebelum ka surya kieu, sanes ka surya kieu, jadi apa? Da abdi mata bukan merendahkan kalimah nu lain, da ngaji kalimah nu lain ti bareto. Tamat Quran ngeureuh ti bareto ge unggal bulan puasa tamat. Ngeunah teu bisa ngikis kana maksiat. Nah teu bisa ngikis kana rendah hati. Hayangna teh dihargaan we, hayangna teh dihormat we. Nah, bet kitu. Kulantaran fajadathum rizzan ila rizzihim. Kulobana panyakit hate bertambah-tambah kagorengan. Pan awon takabur teh sanes. Pan ceuk dina katerangan anu sohe hadis Rasul jalma takabur boroning abus ka surga ngameuan ge moal. Aduh eta bahasana gini kitu tah. Boroning abus ngameuan oge aya bahasa cekolot teh mah kajolodog ge moal murukana surga aya jolodogan. Eureuyna berkolot eta begitu. Ah cenah moal dijak jolodog-jolodog. Masyaallah. Keun bae dah heureuy eta mah tong diasupkeun hate eta mah sesebutan eta mah gitu. Jadi anu eusi sabenerna mah nu takabur mah boroning asup. Ngameuan surgana ge moal. Naudzubillahi min seandaina wih deui urang henteu dibimbing ku guru mursyid kamil mukamil ngalangkungan dikir jahar jeung dikir hate bisa ngilangkeun takabur moal. Ayeuna wae hese komo engke cacak-cacak diajarkeun alatna hese komo lamun henteu sanes ka bapak-bapak abdi can bisa nuntaskeun eta hayang nuntaskeun eta secepatna matak ceuk abdi tadi geuning abdi teh geus 5 tahun tapi anger wae tah maksud anger teh perilaku eta maksud abdi anger wae teh perilaku terendah-rendah ngajaul we anger hayangna teh dihormat we anger lain ngahormat ka batur teh. Sedangkan pada malam guru agung, pada malam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu lamun ninggal budak alit kieu bahasana. Duh, itu mah budak can boga dosa. Kuring mah geus pinuh ku dosa. Eta teh Tuan Syekh. Lamun ningali duh ya Allah. Kuring sok tara kuat ka ditu. Lamun ningali kafir Tuan Syekh. Duh, itu mah kafir pantes. Kuring mah Islam. Itu masalah pantes da kafir. Kuring mah Islam salah goreng cek Tuan Syekh lamun ningali kafir. Lamun ningali ka kolot, aduh itu mah geus kolot, geus loba amalna, geus loba ibadahna, kuring mah ngora keneh saeutik keneh ibadahna. Urang irah ngomong kitu. Cing irah ka umur 7 tahun ngomong kitu urang. Sugan cek urang teh, duh, ieu mah budak can boga dosa, urang geus pinuh dosa. Irah ngomong kitu. Melak cangkeng we anger. Oh, Tuan saya mah sampai ka kitu atuh. Eraku budak atuh. Ya Allah. Perkembangan zikir teh hayang kadinya abdi teh ngencan nepi gitu tapi hayang nepi keukeuh rek diusahakeun iraha we nepina mah nu penting berusaha tah gitu matak bahasa genteng-genteng ulah potong gitu jadi sanajan sulit keureuy we da mah anu gampang ibadah disebut gampang sote ka surga ceuk bahasa. Mudah-mudahan orang tuh kerek mudah-mudahan, kerek doa eta mah, tetapi kenyataan mah jauh. Kenyataan mah hiji, illa man atallaha biqalbin salim. Eta kenyataan surga. Kenyataan nu bakal asup ka surga mah eta. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ayat pertamana. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun dina hiji poe geus teu bermanfaat harta kekayaan. Wala banun geus teu bermanfaat turunan illa man atallaha biqalbin salim terkecuali hate nu bersih nu bisa lolos nepi ka Allah nu bisa ngaloloskeun asup kana surga Allah Subhanahu wa taala. Maka urang bagja dina syariat ayeuna dibimbing ku mursyid kamil mukamil ngalangkungan pada melan hakikat yakni hate diajar ingat ka Gusti. Jadi maksud simkuring ngajak ka surya ye levelna bade level preman, bade level nu ditarato, hayu urang ka surya laya. Bade level masyarakat, bade level RT, bade level RW, bade level ahli ibadah, bade level kiai, bade level ulama, hayu urang milari hiji deui ilmu, yakni ilmu
batin alias ilmu hate diajar ingat ka Gusti. Timbul pertanyaan, da abdi mah teu kudu ka Suryalaya. Da geus bisa ingat hate ka Allah. Nah, lamun geus bisa mah teu kudu. Teu kudu. Ieu mah nu teu acan tiasa. Sapelos abdi teu bisa-bisa, maka terus we bulak-balik unggal bulan ka Suryalaya. Da teu bisa-bisa. Itu hayang tenang hate anger rumet wae. Hayang pasrah ka Allah diuji anger amek wae. Contoh kieu. Ari anu ngerasakeun ujian teh kan Allah. Cek dina sapina mah khairihi wa syarihi minallah. Takdir teh hade jeung goreng ti Gusti. Yuk urang ngomong takdir. Hiji waktu urang mah teu boga hutang. Ngan budak urang nu boga hutang. Budak urang teh hutangna teh puluhan juta, tiba-tiba urang apalna ka dieu-dieunakeun. Cing narima moal urang. Da teu narima pan amak heula urang teh. Coba lamun geus la ilaha naon bahasana? Di Allah itu budak teh. Dari menang urang. Hese kadinya teh. Abdi boga hutang ka sabaraha urang can kabayar wae. Kuduna mah kitu jawaban teh. Geus ku Allah. Dicarekan kuduna ge keun bae. Dan nu nyarekan mantena nu dicarekan mantena. Dugi kadinya teh acan. Sabaraha level deui hayang kadinya. Dikirna teh la ilaha illallah masih kene mogokeun. Hoyong kadinya teu sanggup, lain teu sanggup, hese, lain hese, ngagaweanana anger wae, henteu naik coba taikeun ngagawean Allahu Akbar, indah ditagih mangga. Da nu ngerasakeun ngahutang ge mantena, nu rek mayar ge mantena, memang ngalangkungan syariat cek tadi. Alias barang gawe, usaha pagawean, naon carana mah, tetapi geus diusahakeun samaksimal mungkin, balik deui la ilaha illallah. Sae sareng awon amin Allah anu ngersakakeunana mangga Gusti baru ka dituna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imam buledan kana nu kahiji buledan nu kahiji raditu billahi robba buledan sakitu hartina teh urang simpelkeun abdi ridho di pangeran ku Gusti Allah ceuk urang. Artina teh berarti abdi ridho di panyakitan ku Gusti, abdi ridho digeringkeun lila ku Gusti, abdi ridho dimiskinkeun ku Gusti, abdi ridho lila babayar ti Gusti. Aya kadinya teu. Anger we keheul. Aya dunagi can kabayar urang teh. Nah Gusti abdi teh kieu-kieu teuing. Tuh kan gitu le. Aya bahasa kieu-kieu teuing. Geus munafik deui wae. Rek turun rezeki teh teu jadi. Geus ngalayang rezeki rek turun ka abdi teh. Ngan eta dina doa. Gusti meuli kieu-kieu teuing ka abdi teh ngerasakeun teh. Teu turun rezeki teh. Da urangna munafik nyari makana kenyataan ti Allah. Masyaallah. Kabur deui bah, kabur deui. Ini teh urang teh icalan, ini teh icalan. Balik teh lengoh teu mawa duit cing. Gusti abdi ongkoh dikir teh. Ongkoh ngeueuh di tepi kieu. Nah, itu nu bakal jadi halangan datang rezeki isukan. Itu nu bakal jadi halangan datang rezeki pageto abdi ieu mah. Tu bojo saksina. Mah di kieu-kieu teuing nya. Pida ge hutang sakitu mah ese teuing. Dapat Allah teh beunghar sampai ka kitu atuh gogorokan ge posa den atuh. Keur naon? Keur poho hate ka Gusti. Tu bojo abdi saksina. Bisa teu percaya mah. Keur poho hate ka Allah sampai ka kitu. Pida ge hutang 2 juta Gusti meuni hese-hese teuing. Cing atuh da Gusti teh beunghar, make cing tah geus ka Allah ya Allah, ieu abdi cacak se. Bimbing ku kalimah la ilaha mata ciga kumaha abdi lamun teu ka Suryalaya sakitu heula. Ciga kumaha geus ieu mantong jeung bapak-bapak ka bojo, mah bapa lamun teu ka Suryalaya jadi sampah. Jadi sampah yakin. Sabab emosina geus adat. Geus bawaan. Amak-amakan geus bawaan, murang maring geus bawaan. Lamun bawaan eta teu dirobah reksan ngarobahna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah nasibna hiji kaum lamun kaum teu ngarobah ku diri sorangan. Moal ngarobah Allah ge ari dirina teu hayang robahna. Model kieu jelema hayang beunghar cicing wae beunghar moal. Di mana jalanna atuh? Paja teu kudu aya jalanna heula. Moal bisa, cicing di imah hayang beunghar moal bisa. Hayang beunghar masuk melak bako ka sawah.
Melak pare, insya Allah bakal beunghar. Sabab engke dikeureut bakona, engke dipoekeun, engke dijual, meunang duit. Ketimbang abdi nu cicing. Melak naon? La ilaha tanpa zikir orang bakal kalangsu. Naudzubillah summa naudzubillah. Moal nyaritakeun batur, ieu sejarah cerita nyalira. Awal gorengna nyalira, akhir ayeuna dina thariqah nikmatna nyalira nu ngarasakeun. Mata tadi pisan ngariung jeung pun anak, jeung Palah, jeung Lulu, jeung Jaki, jeung Julpan, Walid, jeung Bojo, bapak mah lamun budak teu disakolakeun di Suryalaya kecewa. Punten, keur simkuring ye. Bapak mah lamun budak teu disakolakeun di pasantrenkeun di Suryalaya kecewa. Naon sababna kecewa? Sabab budak kabingbingna dohir hunggul. Lamun di Suryalaya mah kabingbingna dohir batin. Dohirna sakola jeung masantren, hatena ditalkin la ilaha sing bagja nyakolakeun ditu. Padahal upami secara hitung-hitungan abdi alumni Santiong, kuduna Jaki teh ka Santiong kan gitu. Bojo abdi alumni Lewo, kuduna nu awewe teh kalewokeun. Kumargi kapenakna ilmu dohir batin ayeuna gitu. Maka kenapa tidak? Da geus kapanggih. Oh, geuning sakola di Suryalaya berdohir batin. Sampai kieu kamari kepala MTS-na wasiat ti Abah sakolakeun bager di Darieu cenah murang kali kitu eta teh wasiat ti guru mursid eta teh wasiat ti Abah eta teh saur guru sakola sakolakeun bager murang kali teh di Darieu ieu sakolaan anu Abah keur aranjeun cenah kitu. Ya Allah simkuring sampai teurik tah keur ngahadiran padahal lain ngahadiran kelulusan rek ngajemput murang kali ngan murang kali ngilu pentas gitu. Allahu Akbar. Begitu simkuring ngajak na terus mah aya penerus ayeuna sugan tahun ieu teu aya cenah Pak. Aduh. Aya nu diajak da budak abdi mah can hidang. Ih, da moal hidang lebih ka iraha oge tadi dewasakeun mah ada. Lulu palah teu hidang. Nu maksud teh hidang teh henteu nyeuseuh ku sorangan, henteu masak ku sorangan. Nah, geus ka ditu mah dagang kalumur bisa sasapu ku sorangan. Justru di pasantrenkeun teh, disakolakeun di pasantren kan ame hidang sagala ku sorangan kena. Atuh nungguan kitu mah nepi ka kawin ieu moal hidang-hidang bageun. Kunaon geus rumah tangga teu bisa marasak? Hah? Sok aya nu geus rumah tangga teu bisa masak. Ku sabab olo-olo kolotna. Nyaah carita mah ka budak. Di pasantren jauh teuing mah karunya. Bener lebah karunya mah abdi ge karunya, tetapi ngadidik. Lamun teu dididik budak rek kumaha? Lamun budak teu dipasantrenkeun, budak teu disakolakeun bade kumaha engke ka ditu. Bari ieu mah pasantrenna komplit, nya pasantren nya sakola nya karomah sok. Pangmilariankeun jig. Pesantren, sakola, hiji deui. Karomah jig pangneangankeun bisa teu percaya mah. Pangneangankeun jig di mana? Lain nantang. Sok pangmilarikeun. Pesantren, sakola, karomah, eta nu nomor 3 tah nu ayana teh. Allahu Akbar simkuring. Maneh lamun teu di Suryalaya iraha maneh rek asup ka surga. Sampai kitu simkuring tadi atuh ka budak. Nah, cenah orang ka surga lain eta kuncina. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, boga kuncina eta. Lain geus ngayakinkeun lain kuncina geus aya. Lamun maneh teu di Suryalaya cenah. Rek kumaha maneh meunang kunci surga? Allahu Akbar. Hayu sakolakeun di ditu. Nya teh cenah da teu boga duit, dingali simkuring ge, ngahutang jeung anjuk ke terus. Keun bae nu penting urut ibadah ka Gusti. Da engke ge bakal kapanggih. Cek Pak Aja teh mangke katingali ajengan. Hasilna bener, hasilna katingali meunang unyak-anyuk teh. Nu hiji geus S1 tuh, meunang unyak-anyuk eta teh. Anu kadua rek masuk ka UIN ayeuna meunang unyak-anyuk eta teh. Anu 2 di Suryalaya keneh meunang unyak-anyuk eta keun bae. Gede hutang urut ngadidik mah. Da cek tadi ge Allah bertanggung jawab asal menang urut hade urang sing yakin. Yuk urang silih Bandungan. Memang make waktu tetapi si ingat apapun urut jihad di jalan Allah pasti digantian ku Gusti. Jadi kembali karena masalah talqin la ilaha illallah, teu mengenal jabatan, teu mengenal kiai, teu mengenal ajengan, teu mengenal ulama, nu penting sakabeh jalmi nu ngaku iman Islam ka Allah wajib ditalqin kalimat la ilaha illallah. Pikeun naon sekali deui sanes pikeun ngabeungharkeun harta, tetapi pikeun ngabeungharkeun hate.
Ya bisa salah paham dia. Pikeun ngabeungharkeun hate bisa jadi harta ya. Ge salah deui ngadengekeunana. Pikeun ngabeungharkeun hate. Insyaallah kawan yakin karaos pusing kuring saat tos ditalkin kalimah la ilaha illallah secara dohir miskin, secara dohir udat, tetapi secara qalbu mah menerima bahwa ieu teh ti Gusti. Tah urang teh urang diajar narima apapun kejadian, apapun terjadi segala oge ti Gusti Allah. Sakitu nu kapihatur tangtos langkung teuing atuh mugi ieu masakan tenan ngadugikeun instruksi ti kepala MTS Suryalaya bahwa MTS, MA, SMK, SMA, SMP di Suryalaya eta sadayana nu abah anu. Jadi guru urang sadayana mah multifungsi, dohirna dikembangkan pesantren jeung sakola, qalbuna selalu diisi ku kalimah la ilaha illallah. Mugi urang sadana diistiqomahkeun, diajar dina ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.